Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak aing, jalan tos sarae model kieu. Aduh, kamari ieu mah jalan ieu teh meuni asa pasiksak, coba belokan, coba tikunganna tarajam deui. Tapi saatos dipimpin ku Bapak aing KDM sebagai gubernur, jalan ieu langsung tuh dibenerkeun, lain tambal sulam deui, tapi di aspal, di hot mix sakitu kandalna. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak aing. Tah nu demo-demo tingali kinerja Bapak aing tah di saat zaman baheula tah, di saat dipimpin RK model kieu teu, di saat dipimpin ku Aher model kieu teu. Ngan hayo we rapat jeung rapat, ngan hayo we naon namana teh geuning, ngan hayo we makan-makan wae, ngan hayo we seremonial wae. Mana buktina? Keukeuh we geuning ku Bapak aing dah. Pokona Jabar Istimewa teh bener-bener tah. Matakan anu demo sing mikir di saat keur baheula ke zaman RK. Maraneh da remo teu ngajaradog nu aya. Nah ayeuna dipimpin sakitu alusna ku KDM. Saeutik-saeutik demo, saeutik-saeutik demo. Komo deui tuh di Bogor tuh. Bupatina ngilu demo. Meta tambang dibuka. Tuh tingali jawabanana langsung ku Gusti Allah ditingalikeun. Tah tingali kaum di lamun tambang dibuka tingali banjir bandang sakitu poharana. Kuduna sing mikir. Bapak aing teh nyaah ka rakyat. Lain mutuskeun rezeki rakyat lain, tapi eta kanyaah Bapak aing tah eta sakitu alusna matak tambang ditutup teh. Matak tambang ditutup. Eta loba madorotna, picilakaeun. Buktina kan leuweung-leuweung digundulan, gunung-gunung ditugar. Eta teh mantak ngakibatkeun terjadi longsor, banjir. Tah sing mikir kadinya atuh. Deure di bupatina kalakah hayang tambang oge dibuka. Kunaon Pak tambang hayang ngilu dibuka? Teu kabagian duitna lain. Meuni kuat pipilueun ngilu demo, haduh ngerakeun ieu mah euy.